ya Allah ya tuh ulah kabehan masantren mah cukup pesa toifah tina sapirqah walaula ulah teu omat laparo berangkat mingkuli firqatin tina saban-saban firqah tina tiap golongan qabilah atawa unggal-unggal lembur desa lah toifatun segrintil manusia nu sejenna mawa makasal baku na cari cing teu kudu mondok kabehan lumantak aya utusan teh liat tafaqahu supaya ngartinya na belajar dimimiti kalimat-kalimatna datang ka ngaglemer kana ngahiji keunana terus datang ka rahasia-rahasiana ilmu ma'ani bayan jeung badena datang ka disimpulkeun make ilmu mantekna ngarti kuari ngaji tafsir jeung mustalahatna istilah-istilah tafsirna kemudian hadis itu keneh jeung mustalahat hadisna dan lain sebagainya make jangka waktu teu sakedeung 10 tahun 15 tahun anu 20 tahun datang ke harideung ieu gitu di pondok pesantren tuurna hideung sikutna hideung horenganan lain urut ngapalkeun bisul harideung ieu nah kan ai santri mah harideung sebab urut kitu tah nulis jawan ke mondok keluar sia tolol ya hirideung duun ya sebab naon nangkum nulis maka santri mah ulah kaget lamun turna harideung ieu na sikutna harideung ieu na hideung berarti bisuna katarang-tarang tuh kan belajar supaya lihat tafaqahungan nanti alhamdulillah 10, 15, 20 tahun melihat tafaqahu fidin berhasil balik waliyunziru qaumahum supaya nyana memberikan petua-petua ka kaumna ngaindar supaya terbuka hati umat di lemburna anu tatadna ditinggalkeun teh idza raja'u ilaihim di mana nya geus balik pesantren nyana nyampekeun indar la'allahum yahdharun supaya masyarakat teh nu tatadina judi lantaran bodoh sampaikeun siksaan judi sieun nu tatadina mabok bodoh sampaikan siksaan mabok ke di akhirat berita dalam akhirat berita dalam jahannam berita dalam neraka seberapa hiji jahannam kedua dah barang tejang siata menuduhkan doang yes dia tentrem sia di dinya guys katipunya lain katipu emangnya nama bakal di dinya meureun teu sampaikeun la'allahum yahzarun teh lain nyaritakeun yayasan nyaritakeun teh ieu ojol jeung duniana lain nyaritakeun ceramah tapi ojol jeung duniana ieu nu bakal diancam ku ayat ieu sebab di dieu dibejakeun la'allahum yahzarun supaya sararieun iqab Allah ai sieun kana siksa Allah teh eta teh ulah narima dunia pura libat rahayangan dunia mah dipaksa dibereng kana mah bimtithali amrihi wa lahihi ya Allah ya Rabb Masya Allah tayyib la'allahum yahdharun itu telah dimantekan mah panjang ya teh dijieunkeun qodiah Masya Allah panjang ya teh kayak ira di waktu ya pohara ulama datang kang ngaawas-awas di awal lagi ulah henteu ngeceng omat belajar pesantren supaya pinter geus pinter kade ngeceng bahasana ge make lam juhud lihat tafaqahu pohara katanya Masya Allah dina kuari omat ngeceng sampaikeun nya make lian yunziru make lam eta teh lain sambarang rahasia-rahasiana
sampaikan ku hidup kade wajib nyampaikan umat ulah henteu ka kaum di mana acing geus baralik masantren idza raja'u ilaihi itu maksud tujuan amal la'allahum yahdharun supaya kaum-kaum sarieun moal sieun kaum kana siksa lamun kiaina encan sieun ka Gusti Allah. Konsep sieun ka Gusti Allah teh eta teh kudu anti dunia. Di kolbu ulah aya kerenyet-kerenyet aing ceramah sugan bae naik lah kata dina mah 3 juta betul juta sugan naik bae 4 juta atuh lan sugan naik bae 5 juta ulah aya kertek-kertek kos kitu aya dibere mah aja dah mulai rada logor seetika alip-alipan tak kos kitu ge ngaranna ulah ya Allah ya mentek abah jangkung teh abah agrat eta teh ngomong lamun teh mah urang magahan ngaji di musola urang magahan ngaji di majelis taklim urang beuki gopi mawa sorangan ti imah jeung termos urang beuki ngarokok mawa ti imah rokokna ka beuki urang naon ulah osok haji ngarep-ngarep di panitia pengajian lah mau rokok jadi juga sok aya nah eta ulah kitu ulah sok kitu geus bae bawa kopi bawa termos datang ka ditu lain ngaji urang jualan kopi lain ngaji nah iya Masya Allah gitu ya iyalah dalil masantren iya dah dalil ngaji iya dah dalil nyampaikan lain lalagan sebuah ayat satu ayat tapi di jerona luar iya dah dalil karena nyampaikan kudu ulah ayat dunia anti dunia iya dah dalil menuju akhirat iya ayat wahara jasa cukup sakuran teh iya bae ayat iya talar bolak-balik urang belaraja dek gaji ka Cilongok minggu teu kudu sabelaraja saurang bae ceramah engke di masjid dulur kula teh minggu dek ka Cilongok dulur mah di diari amah bae nya ge hasil ngaji kula di Cilongok ge bakal nyampekeun ka bapak-bapak kabehan di dieu tungguan bae geus ulah ka mamana beusi aya baso meuli tadi dinya beusi aya warteg naon geus ulah ka mamana ke kula balik di Cilongok kula nyampekeun ngan kula teu boga ongkos-ongkosan imam maning dipencit di bener makos ieu mah. Geus ya, cak urang lembur itu boga duit aing bae. Aing bae geus siapa cicing dia. Cuma hayang kan diongkosan aing mah hayang peperetna kan. Susuganna eleuwihna bae cek kitu. Eta jorenya teh kos itu jore. Geus, ulur cicing di dia teu kudu ka Cilongok kabehan, macet di ditu parkirna. Geus ulah bae cicing di dia insyaallah teu kudu diongkosan. Ulah boga bakat engke anu butuh di dia kula bakal dibere insyaallah kula berangkat dia ngaji di dia balik ka ditu zuhur langsung dulur kabehan ka dari ieu hasil ngaji di Cilongok alhamdulillah nyaritakeun sebuah ayat jakeun tak beres tanya geus urang ari ibadah bae geus Gusti Allah ulah aya naon-naon geus kula mah teu kudu dibere teu kudu naon asal pamajikan bae tuh nyananan itu tapi pemajikan goblok eta kara lihat tafaqahu supaya pinter wal yunziru qaumahu diparake ye ku saya ku Islam khuruj nyana belajar tapi nyana belajarna di ditu di kamna ayo di kemna ayo nyana kaunggal masjid ayo di masjid ya memeh nah naon nyana geus tangtung di heula ngegang jasa kurang wiridan tidak usah wiridan ini saya akan ceramah atuh pan sakali mah urang didengekeun pan nu ngadengekeun teh loba nu pinter aya nu ceramahna meunang di buku cewek terjemahan teh ngaranna buku cewek gitu lain dina kitab pan eta ahli-ahli masjid teh loba nu masantren nu sakola di Misri nah kan paralinter nyana datang celengkeung macana ge salah tak ulah sampaikeun ka kos kitu cale Isam urut encan waktuna ceramah geus ceramah dileheula ku urang waduh yang make udang-udang sing hade yo santai waduh hati-hati
lain kan nya maca doang dina kitab pulang geus nyahojasan sababaraha kali kayak diceramahkeun deui sedengkeun nu ngadengekeun leuwih pinter di mana-mana ta eta anu jadi kejanggalan ari liun ziruna mah rada bener tapi etana tah kurang bener kieu beres tuh kan jadi ieu dideuleuh heula tah urut teh militan jelema terus masak malah mah di juru mimbar wah itu masalah itu teh keur tasawufan beureum di ditu mah gitu tapi eta kan bermasalah teh nyana ceramah nu diceramahanana jelema ngarti kan dijebian kan jelema nah ieu jadi masalah jeung ceramah mah lain kitu atuh beres pan kita wiridan heula geus beres wiridan siapa yang mau nih saya akan menyampaikan ayo eueuh nu daekeun kabeh tunggu teu salah kan kurang tepat teu salah kan kurang tepat tuh nya dan lain-lain sebagainya ieu belajar heula lihat tafaqahu din geus kitu waliun ziru qaumahum idza raja'u ilaihi dimana babalik sampaikeun baik anu masantren tahunan maupun anu ngaji kuari geus ieu tah urang salat zuhur di lembur nongkrong naon sia ieu ngaji aing nyampaikeun ieu hasil ngaji aing nyampaikeun oh sampaikeun biasa sakumaha di dieu beres tah eta teh kudu kitu teh tak hirup cik Gusti Allah falaula nafara min kulli firqatin maka nahatan berangkat min kulli firqatin tina setiap firqah setiap qabilah minum tim mukminin taifatun segerintil bae atuh ngutus utusanana wa makasal bakuna nu sasesadana mah tu cicing bae ulah milu kabeh ieu instruksi Gusti Allah teh supaya stabil agama nu bagian perang atau perang nu bagian di arimah mah arimah nu antak dibagi-bagi ulah datang ke perang kabeh kumaha mun parehat atuh henteu kabeh unu ngalawan ka kabeh ulah kitu ternyata Allah Subhanahu wa taala mere cara sebagai metode luar biasa waktu perang anu boga keistimewaan perang lah anu jangan kaditungan datang ka ngarecokeun doang mah meakeun amunisi deuk naon aya bat ieu pokona mah ilu bingung beres ka ditu disebut lagi ilu mija datang ka ditu teh lain perang mukaan roti cai nu perang macan ngadaharpan si eta mah jebeg eta teh baheula atuh komo kuari mah atuh aya ku di dalam mana ge dibagi-bagi supaya stabil ieu keur carita urusan perang geus atuh sebagian perang boga keistimewaan perang sebagian cicing tetapi ieu cicing lain sakadar cicing hungkul dibagi ku Kangjeng Nabi melalui ayat ieu Allah ngajelaskeun nu perang lawan musuh nu cicing liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihi sebab Kangjeng teh per hari-na osok diturunan ayat pan ku Gusti Allah wahyu atawa teu turun wahyu ge Kangjeng Nabi nyampeikeun hukum-hukum nu caricing di imah ulah cicing di imah sadi imah bae tetapi merapat ke Kangjeng menunggu kedatangan wahyu atau Kangjeng Nabi nyaritakeun wahyu anu geus diturunkeun ka Kangjeng Nabi ngaji berarti lihat tafaqahu supaya ngalalarti ngararaji paham fiddin dina urusan agama waliundiru geus paham nyana bisa nyampekeun inzar
qaumahum ka kaum-kaumna nu daratang perang idza raja'u ilaihim di mana geus baralik deui. Kan jadi stabil Islam ketika perang blok mau diarima bae saricing di Kangjeng Nabi aya wahyu datang kalah nu disampaikan ku Kangjeng, hukum-hukum nu disampaikan ku Kangjeng Nabi amati talah sabaraha poenya na mungkin bae sebulan, mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan utusan perang datang karumpul teu kudu ku Kangjeng sampaikeun naon selama 3 bulan teh nu pernah disampaikan ku Kangjeng Nabi bere beja tah tentara-tentara mujahid fisabilillah datang ka dieu dulur. Alhamdulillah haranjeun teh jihad fisabilillah bangga kebanggaan anak lantaran anjeun perang teh eta teh geus mewakili kami nu di imah bae ieu teh mewakili anjeun, kami terwakili ku anjeun ketika anjeun perang eta teh kami teh sarua milu sebab kami ngadoakeun, kami membiayai anjeun teh perang, kami mewakili anjeun sebab kami kadang-kadang ngadenge turunna wahyu anjeun makan keur perang. Di samping eta kami ngadengekeun tentang urayan-urayan ilmu ti Kangjeng Nabi selama 3 bulan anjeun wakil kami wakil anjeun, maka saat ieulah kami untuk memberikan informasi ke anjeun sebagaimana anjeun memberikan informasi ka kaula. Coba keluh kesah dalam perang sampaikan coba ka kami, Masya Allah. Nah ieu kami dek menyampaikan ke anjeun selama 3 bulan teh aya sekian ayat nu diturunkeun ka Kangjeng bacakeun selama 3 bulan teh aya ayat mah andai kata teh aya nu turun henteu aya, tapi kami babarengan jeung Kangjeng teh hari anu Kangjeng nyaritakeun ieu, hari anu Kangjeng nyaritakeun ieu, hari anu Kangjeng nyaritakeun ieu, kan stabil Islam teh. Masya Allah kan ieulah ayat anu sangat istimewa eta keur carita patalina jeung perang tuh la'allahum yahdharun supaya jelema-jelema teh anu ngadenge informasi ti Kangjeng Nabi anu geus ditampung ku para sahabat anu disampaikan ke para mujahid eta hatena bisa sieun Gusti Allah terhadap siksa-siksa Allah. Etalah inti daripada menyampaikan teh la'allahum yahdharuna iqaballah bintisali amrihi wa nahyihi. Inti daripada ngaji eta supaya tambah sieun kana siksa Allah anu engkena nyana bisa nuturkeun perintah-perintah Allah ngajauhan larangan-larangan Allah. Tak inti ngaji teh eta la'allahum yahdharun. Cik Imam Hasan ayo umum ayat teh lain sakadar patali jeung perang, bahkan mun patali jeung perang mah seperti eta, tapi ieu mah patalina teh ieu teh tapakuh teh jadi sifat tina Taifah. Berarti Taifah anu berangkat eta kasifatan ku tafakuh. Batur mah geus bisa memahami datang ka dinya. Geus atuh kuari mah dibalik ngajelaskeun aya tadi mah. Yeuh, cek Kangjeng Nabi teh ulah kabehan-kabehan atuh saparo bae anu berangkat teh. Saparo nu berangkat perang ke, nu berangkat perang balik bere ilmu-ilmu kudu diimah. Gua imah lain kitu kieu. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Ulah kabehan-kabehan jelema mukmin berangkat neangan ilmu
salembur kabeh marondo kabeh datang ke sepi kepala desa neangan jelema hese kamarana ieu teh pan di desa teh aing teh aya 5.000 jiwa tapi gareuh kabeh dibejaan ka kepala desa eta mah malah santren kabeh aing di urusan saha atuh kepala desa ge bingung ieu mah santren kamu santren kabeh hayang ganjaran kabeh masyaallah aing nang milih teh pan urusannyana maksud urusan teh pan aing lain saurusan-urusanana iya ayo aing nyana aruh di kamarana nyana aruh kamarana teman aing ge sepi berarti tuh kan ulah kabehan mas santren pemakanal mu'minuna tulah aya jelema mukmin tilian tilu berangkat kabeh ka Al Azhar ka Misra sebenarnya harus gitu bae sok jasa berangkat kabeh ka Mesir dek belajar kabeh berangkat ulah lantaran di lembur teh kapan aya sawah ladang anu kudu diurusan di lembur teh kapan aya hewan anu kudu diurusan di lembur teh kapan aya nu boga perusahaan kudu diurusan di lembur teh aya anu keur ngabina kekuatan jaga lawan musuh Allah lamun berangkat kabeh ka Mesir teh kumaha jadi ulah kabehan taruhlah ka Mesir pemerintahan jauh teuing bae mas santren urang Pandeglang mas santren ka Tangerang ulah kabehan ieu mah keur carita padahal mah kabehan hiji ge eueuh ieu mah keur carita ieu mah ulah kabehan sepi dia di ditu kan loba lauk emas urusan kadu urusan kocapi anu handapna kararas teh urusan eta urusan daripada gelang sepi ulah kabehan mas santren mah nah falaula nafara min kulli firqatin maka lahata cek ahli nahu mayit laula teh maedakeun kana tahdid laula mayal zamanil ibtida lamun asupna kana ibtida tapi lamun asup kana fiil maedakeun kana tahdid irit nyeksekan ulah henteu matak di tafsir adalah Imam Jalal fahalla kita pagawean budak letik teh ngaji kos kitu mah nu make nama kolot ngaji kos kitu pagawean budak ngaji alfiah nu make nama kolot lamun budak teh bisa ka kolot teh teu becus sada kos kitu teh laula teh ya eta teh tidak lauk jeung la masyaallah dua teh lauk jeung la dihijikeun jadi laula masyaallah engke maknana tergantung kumaha asupna apakah kana ibtida apakah kana fiil beda-beda teh mentek di dieu teh ya di tafsiran halla berarti laula teh sarua jeung halla teh istifham tina hal jeung la hal fa'alta la asalna kan kos kitu ayeuna ma fa'altu la eta keur carita nahu panjang teh kos kitu teh nahu teh jadi halla tapi kuari mah dihijikeun tina hal jeung la nah kuari jadi hiji halla tahdid teh artinya nyeksekan teh ulah henteu awas masyaallah kan muncak bahasa Sunda mah umat sia teh umat kade nya ulah henteu tah mun teu dibahasakeun kos kitu kan kurang teu ngarti saeutik barina Al-Qur'an balaula lafara min kulli firqatin henteu kabahas be alfiahna teu ngarti tapi gua urang kabahas be tah saeutik tadi teh nah panjang mun dicaritakeun oh iya asupna kana fiil laula nafaro oh maedakeun kana tahdid atuh berarti tahdid teh nyeksekan teh umat nya kadek jadi kadek sia mah tuh kadek ulah henteu umat nya nafaro min kulli firqatin minhum taifatu berangkat
ti unggal lembur golongan-golongan mukminin ulah kabehan sato ipah bae sadesa 10-an sadesa 10 ulah kabehan berangkat gerageh belajar nu ngaji Alfiyah nu ngaji Johar Maknun nu ngaji Bukhari nu ngaji Muslim nu ngaji tafsir masantren lah 10-an mereka itu liat tafaqahu bahkan dibahas toifatun teh ulah 10 hiji ge cukup Masya Allah tuh ya atalinan ke jeung khobar wahid iya dalil lah khobar wahid teh iya dalil lah nah namun dibawa ka dieu geus moal ngarti naon sih khobar wahid puyeng emang aing ngobrol jeung nu henteu mondok mah puyeng aya jeung nu mondok mah pan haji nu mondokna poho sarua puyeng keneh bae kan khobar wahid teh bisa dipertanggungjawabkeun hiji nu nyaritakeunana bisa dipertanggungjawabkeun pan beureunan teu mutawatir makan lobaan khobar wahid ge beuleuh jelema anu caritana bisa dipertanggungjawabkeun sanajan saurang dalilna di mana falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun teh saurang geus jadi ieu mah keur carita saurang duaan puluhan opatan 10-an teu kudu kabeh-kabeh berangkat ngaji anu ngaji ilmu nahu jeung ilmu sorofna nu ngaji ilmu fikih jeung usul fikihna nu ngaji tafsir jeung mushalahat tafsirna ngaji hadis jeung mushalahat hadisna pokona mah berangkat kabeh ieu liat tafaqahu fiddin manehanana supaya palalinter dina agama ngarti dina agama engke geus ngarti di pondok pesantren balik waliundiru qaumahum idza raja'u ilaihim nyana ditugaskeun untuk indar ka kaumna di mana-mana balik pesantren ieu dalil pesantren bisi aya nu nanya sia pesantren mah dalil aya bacakeun aing kakara kamari maminggu tah ngaji coba bacakeun aing ye poho coba ge di Qur'ana surat naon kareta pohoan aing nah ieu dalil pesantren ieu bisi ente aya nu nanya dalil pesantren tah ieu geus lamun dalil pesantren aya dina Al-Qur'ana nu nyieun pondok pesantren mah pohara jasa eta mah geus kiai na mah tah mah geus pak penduduk surga bae geus ulah baka amin bae heulanan kieu nu kumaha ke can anggeus sia mau ka amin bae geus asan aing ya lain geus asa aing bae jelema nu nyieun pondok pesantren pohara jasa diaji timimiti sorof nahu fikih usul fikih tafsir mushalahat hadis mushalahat pohara jasa dijugjug ku jelema batur ngajugjug ti unggal lembur ti unggal daerah ti unggal kabupaten eta teh aya nas ieu laula nafara min kulli firqatin masyaallah Quran geus aya ta'ifatun mutus atuh berangkat ya na lihat apa kau supaya pinter dididik di pondok pesantren masyaallah menang 10 tahun teh bener bae capetang jasa menang 15 tahun Alfiyah di kumis Johar Maknun di bulu bitis ya Allah jago-jago di kelek dibaca mah henteu jago jasa itu dia tepak kok geus ya jadi berarti kuari mah firqah teh taifatun teh geus aya di pondok pesantren lihat tafaqahu belajarnya na sakuplangan sakadar dalam negeri doang bisa di Pandeglang ke Tangerang di Tangerang ke Pandeglang atau ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur atau ke seberang kali itu ke Padang pesantren di Tangerang ke Padang balik itu muka setan atau ada dalam luar negeri kemana Mesir atau universitas tertua di dunia Maroko Masya Allah atau ke mana nih ke Madinah atau ke mana Turki
Ayo ke mana? Belajar silahkan. Ayo bari mah utusan aya cabang Turki di Singapura aya. Di mana deui Malaysia geus aya. Di urang ge Ambalaya kuat. Jadi mah aya ka luar negeri. Oh salah. Atau luar negeri. Tasik berarti. Luar negeri ke Tasik. Nah, deuk ka mana belajar? Lihat tapak supaya pintar. Warima alhamdulillah 10-15 tahun teknis pohara di pondok pesantren teh. Aju balik bertugas waliyunziru qaumahum manehanana inzar ka kaum anu ditinggalkan selama 10 tahun. Urang lembur nage coba jang maneh teh ieu teh masantren teh ku kami teh sok ditalingakeun bae aya anu sok ngabiayaan tah besi kurang biaya mah aya anu sok mere ala kadar jang kitab aya anu ngan ngomong doang sing bener sia mondok mere mah tilok nu kos kitu nu loba mah coba geus coba atuh kuari coba insyaallah mulai di Muludan nyampe ke Rajaban yang eta hasil mondok waliyunziru qaumah idza raja'u ilaihim di mana balik deui ka lembur nyampe jangan tuh kuari baca loba nu negara raji teh coba atuh nyeun wadah insyaallah nyeun pondok pesantren manehan terus ngalobaan nambahan deui tina tadina malah tihang awi we jayana awi kuari mah bisa ada lobat tihang kayu bahkan kuari mah geus dicor alhamdulillah jadilah pondok pesantren Ma'hadul Islami ya Allah lantaran kabelah dina santri materok mere duit diganti muassasah yayasan as-Supendiyah al-Jahannamiyah jadi yayasan dele awas tah lain lalagaan ieu teh serius maksudnya serius kumaha waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Santri-santri anu baralik di pondok pesantren teh ditugaskeun liunziru supaya memberikan inzar manehanana hate masyarakat supaya timbul sieun sampai-sampaikanlah berita-berita tentang akhirat kuari makan berita na berita dunia kuari mah berita na berita akhirat berita dunia mah loba tah menungkos kitu mah ente beli koran berita dunia ente meri bajara berita dunia ente nonton TV berita dunia di HP berita dunia malulu ngobrol jeung polisi berita na berita Covid ayo dunia dan dunia ngobrol jeung TNI neng Covid ngobrol jeung ulang lembur neng corona dibere duit urang lembur mah nini alhamdulillah ieu teh corona mudah-mudahan panjang umur tak corona tentunya udah naon sih ini goblok ya Allah mudah-mudahan neng corona ceknya nanti alhamdulillah ya alhamdulillah aduh anak yang panjang jasa ya Allah ceknya naon corona naon men tolol nini ya Allah ya Rabbi seperti eta lah orang lembur mah ulah salah tah berita-berita tentang dunia mah ambalaya nu penting ge kuari berita tentang akhirat. Nah, jadi berita dalam dunia urang mah santri mah berita dalam akhirat. Ganti ku urang. Sementara kabeh berita dalam dunia, santri mah berita dalam akhirat. Teu sina neraka mah lulu. Itu sekali-sekali kiai mah ngaberitakeun urusan-urusan politik, urusan-urusan ekonomi. Lain tugas kiai tah mah. Kiai mah berita dalam akhirat. Jahanam caritakeun. Termasuk nyana-nyana ngerekep dirinya.
maksudna naon ye intina tina nyampaikan teh la'allahum yahzarun supaya masyarakat sieun iqaballah kana siksa Allah kina bimtisari amrihi wa nahihi nurut kana perintah jeung laranganana perintahna laksanakeun laranganana jauhan inti daripada liunziru supaya nurut ka Allah sieun kana siksa Allah ulah berbau dunia. Ketika aya kiai nyampaikan hasil masantrenna anu tujuanana lain la'allahum yahzarun bisa bae ngomong mah la'allahum yahzarun tapi praktekna nyana nyieun yayasan mah eta mah dunia administrasi supaya asup urusan adalah dunia dicarekan ku ayat ieu lain pula ayat ieu buka ku kiai yayasan ta ayat ieu buka ku sia ta ayat ieu tolong lain yayasan bae kemana yang ngomong ji anu nyampaikan ayat anu tujuanana lain la'allahum yahzarun hayang kabeli bar setik hayang kajian dapur hayang kajian ayo ngomong sia dicarikan ku ayat ieu buka geura tafsir ngeri ku lamun nyaritakeun la'allahum yahzarun teu meunang diganti ku dunia sebab ieu keur nyaritakeun kestabilan agama di ditu naga liat tafaqahu fiddin supaya belajar untuk mengerti tentang agama anu intina liunziru qaumahum jangan sieun kaum supaya sieun kana neraka supaya sieun kana siksa Allah ulah main-main terhadap dunia ulah sok diojol aya jeung dunia ketika nyieun yayasan ojol sakali ojol jadi cenah kiai kula mah yayasan kula mah tuh henteu jatuh ojol tuh masalah aing mah nu ojol yayasan sia mah teu mah tuh masalah jadi menyarekan gani nu ojol goblok aing mah nyarekan nu ojol yayasan sia henteu mah henteu geus beli mobil sia alhamdulillah nang di mana sia tolong ngaran yayasan emang di mana deuk naon maksud henteu cenah ieu mah sakadar metode bae supaya rapi masalah awas sia omongan sia jeung hati sia awas sia ngancam ayatnya di Allah ya mah kadangnya disebut aing padahal di Gusti Allah ya dengekeun ku ciri sia tah la'allahum yahdar sieunnya lah sambarangan balik deui aing lah balik deui ya ngeri paling lalaga ya Allah ya ngeri tuh ulah kabehan masantren mah cukup pesa toifah tina sapirqah walaula ulan umat naparo berangkat mingkuli firqatin tina saban-saban firqah tina tiap golongan qabilah atawa unggal-unggal lembur desa lah toibatun segrintil manusia nu sejenna mawa makasal bakuna caricing teu kudu mondok kabehan lumantak aya utusan teh liat tafaqahu supaya ngartinya belajar dimimiti kalimat-kalimatna datang ka ngagremer kena ngahiji keunana terus datang ka rahasia-rahasiana ilmu ma'ani bayan jeung badena datang ka disimpulkeun make ilmu mantekna ngarti kuari ngaji tafsir jeung mustalahatna istilah-istilah tafsirna kemudian hadis itu keneh jeung mustalahat hadisna dan lain sebagainya make jangka waktu
teu sakedeung 10 tahun 15 tahun 20 tahun datang ke harideung ieu gitu di pondok pesantren tuurna hideung sikutna hideung horenganan lain urut ngapalkeun bisul harideung ieu nah Bang ai santri mah harideung sebab urut kitu tah nulis teh jawan ka mondok keluar sia tolol ieu hirideung duurna ya sebab naon nangkum nulis tangga mata santri mah ulah kaget lamun turna harideung ieu na sikutna harideung ieu na hideung berarti bisulna katarang-tarang tuh kan belajar supaya lihat tepakahungan nanti alhamdulillah 10, 15, 20 tahun melihat tafakkur fidin berhasil balik waliyunziru qaumahum supaya nyana memberikan petua-petua ka kaumna ngaindar supaya terbuka hati umat di lemburna anu tatadna ditinggalkeun teh idza raja'u ilaihim di mana nya geus balik pesantren nyana nyampekeun indar la'allahum yahzarun supaya masyarakat teh nu tatadina judi lantaran bodoh sampaikeun siksaan judi sieun nu tatadina mabok bodoh sampaikan siksaan mabok engke di akhirat berita dalam akhirat berita dalam jahanam berita dalam neraka seberapa hiji jahanam kedua dah barang tejang siata menduduhkeun doang dia tentrem sia di dinya guys katipu nya lain katipu emangnya nama bakal didinya meureun tuh sampaikan la'allahum yahzarun teh lain nyaritakeun yayasan nyaritakeun teh ieu ojol jeung duniana lain nyaritakeun ceramah tapi ojol jeung duniana ieu nu bakal diancam ku ayat ieu sebab di dieu dibejakeun la'allahum yahzarun supaya sararieun iqaballah ai sieun kana siksa Allah teh eta teh ulah narima dunia pura libat hayangan dunia teh mah dipaksa diberenya nama bimtisali amrihi walahihi ya Allah ya Rabb ulah aya berbau dunia sama sekali asal berbau dunia diancam ku ayat ieu delekeun tungtung kiai gula mendeuk ceramah tapi lillahi taala dititah ceramah teh aya lain kiai saha manya jarawara ceramah diceritakeun naon koprok atuh lamun jawara ceramahnya nada ya nya tah anakna aya sabaraha karena jumlahna sabaraha tuh siapa nya hojam tadi ge wel siapa nyeritakeun ka kiai tinggal dilempengkeun doang ulah aya ojol ayat jeung dunia sakitu yayasan ieu lantaran untuk memperluas wawasan untuk memperluas gerak ieulah yayasan asal ulah ojol jeung dunia sakitu da pondok pesantren ge ojol jeung dunia mah sarua bae cenah pondok pesantren as-salafiyah sarua bae dunia-dunia keneh sarua nu penting mah ulah ngan rada deureus we salafiyah rada deureus jurusan korupsi karena yayasan mah korupsi mah lulu mencena kiai suudon lain suudon nyaho di mana lah pokoknya main nyaho bae nya belah ditu nyaho malah main ye kudu sok nurunkeun dana na nu sakai mah ngobrol jeung aing kiai endeuh naon sia mau racun ka aing aduh Masya Allah tak iya biasa la'allahum yahzarun itu telah mendimantekan panjang ya teh dijieunkeun qodiyah
Masya Allah panjang gitu kayak ira di waktu ya pohara ulama datang kang awas-awas di awal lagi ulah henteu ngeceng omat belajar pesantren supaya pinter geus pinter kade ngeceng bahasana ge make lam juhud lihat tafaqahu pohara tetenya Masya Allah dina wari omat ngeceng sampaikeun nya make lian yunziru make elang eta teh lain sambarang rahasia-rahasiana sampaikan ku hidup kade wajib nyampaikan omat ulah henteu ka kaum di mana aceh geus baralik masantren idza raja'u ilaihi ieu maksud tujuan amal la'allahum yahdharun supaya kaum-kaum sarieun moal sieun kaum kana siksa lamun kiaina encan sieun ka Gusti Allah konsep sieun ka Gusti Allah teh eta teh kudu anti dunia di kolbu ulah aya kerenyet-kerenyet aing ceramah sugan bae naik lah kata di nama 3 juta betul juta sudah naik be 4 juta atuh lan sudah naik be 5 juta ulah kertek-kertek kos gitu di bere mah aja dah mulai rada logor setik tah alip-alipan tak kos gitu ge ngaranna ulah ya Allah ya mentek abah jangkung mah abah jangkung teh abah agrat eta teh ngomong lamun teh mah urang magahan ngaji di musola urang magahan ngaji di majelis taklim urang beuki kopi mawa sorangan ti imah jeung termos urang beuki ngarokok mawa ti imah rokokna ka beuki urang naon ulah osok haji ngarep-ngarep ti panitia pengajian lah mau rokok jadi juga sok aya nah eta ulah kitu ulah sok kitu geus bae mawa kopi bawa termos datang ka ditu lain ngaji urang jualan kopi lain ngaji nah iya Masya Allah gitu ya iyalah dalil masantren iya dah dalil ngaji iya dah dalil nyampaikan lain lalagan sebuah ayat satu ayat tapi di jerona luar biasa iyalah dalil karena nyampaikan kudu ulah ayat dunia anti dunia iyalah dalil menuju akhirat iya ayat pohara jasa cukup sakuran teh ieu bae ayat ieu talar bolak-balik urang belar aja dek gaji ka Cilongok minggu teu kudu sabelar aja saurang bae ceramah engke di masjid dulur kula teh minggu endeu ka Cilongok dulur mah di diari amah bae nya ge hasil ngaji kula di Cilongok ke bakal nyampekeun ka bapak-bapak kabehan di dieu tungguan bae geus ulah ka mamana beusi aya baso meuli tadi dinya bisa ada warteg naon geus ulah ka mamana ke kula balik di Cilongok kula nyampaikeun ngan kula teu boga ongkos-ongkosan imam maning dipencit di bener makos ieu mah geus ya cak urang lembur teu boga duit aing bae geus siapa cicing dia cuma hayang ka ditu ongkosan aing mah hayang peperet nakan susuganna leuwihna bae kitu teh jorenya teh kos kitu jore geus ulur cicing di dia teu kudu ka Cilongok kabehan macet di ditu parkirna gas kula bae cicing di dia insyaallah teu kudu diongkosan kula boga bahkan engke anu butuh di dia kula bakal dibere insyaallah kula berangkat ka dia ngaji di dia balik ka ditu zuhur langsung dulur kabehan ka dari ieu hasil ngaji di Cilongok alhamdulillah nyaritakeun sebuah ayat bejakeun tak beres tanya geus urang ari ibadah bae geus Gusti Allah ulah aya naon-naon geus kula mah teu kudu dibere teu kudu naon asal pamajikan bae tuh nyananan itu tapi pamajikan goblok mah eta kara lihat tafaqahu supaya pinter wal yunziru qaumahum diparake ye ku saya ku Islam khuruj nyana belajar tapi nyana belajarna di ditu di kamna ayo di kamna ayo nyana kaunggal masjid ayo di masjid teh memeh nanaon nyana geus tangtung di heula ngegang jasa kurang wiridan tidak usah wiridan ini saya akan ceramah atau pan sakali mah orang didengekeun pan nu ngadengekeun teh loba nu pinter aya nu ceramahna menang di buku cewek
terjemahan teh ngaranna buku cewek gitu lain dina kitab pan eta ahli-ahli masjid teh loba nu masantren nu sakola di Misri nah kan palalinter nyana datang celengkeung macana ge salah tak ulah sampaikeun ka kos kitu cale Isam Huruj encan waktuna ceramah geus ceramah deleheula ku urang waduh yang make udang-udang sing hade yo santai waduh hati-hati ibalang kan nyana maca doang dina kitab pulang geus nyahojasan sababaraha kali ka diceramahkeun deui sedengkeun nu ngadengekeun leuwih pinter di mana-mana ta eta anu jadi kejanggalan ari liun ziruna mah rada bener tapi etana tah kurang bener ieu teh beres bukan jadi ieu dileheula tah urut teh militan jelema terus masak malah mah di juru mimbar wah itu masalah itu teh keur tasawufan beureum di ditu mah gitu tapi eta kan bermasalah teh nyana ceramah nu diceramahanana jelema ngarti kan dijebian kan jelema nah iya jadi masalah jeung ceramah malah lain kitu atuh beres pan teh wiridan heula geus beres wiridan siapa yang mau nih saya akan menyampaikan ayo nu daekeun kabeh tunggu teu salah kan kurang tepat teu salah kan kurang tepat nya dan lain-lain sebagainya ieu belajar heula lihat tafaqahu fiddin geus kitu wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihi di mana babalik sampaikeun baik anu masantren tahunan maupun anu ngaji kuari geus ieu urang salat zuhur di lembur nongkrong naon sia ieu ngaji aing nyampaikeun nyampaikeun ieu hasil ngaji aing nyampaikeun oh sampaikeun biasa sakumaha di dieu beres eta teh kudu kitu teh tak hirup nah ieu Islam teh supaya kestabilan informasi tentang agama anu diimah bae supaya ngerti agama ngaharepkeun kedatangan anu mantes ngalalakon ngaji itu kene nu ngalalakon ngaji minta informasi kanu diimah bae saling memberikan informasi anu tes pesantren 5 tahun teh datang ke lembur aya perkembangan naon coba di lembur baik politik maupun ekonomi atau agama sharing ngaran kitu kene nu di lembur coba hasil pesantren teh kumaha ieu nyampikeun informasi agama nu aya di lembur nyampikeun informasi naon kajadian-kajadianana ieu kan agama jadi stabil agama ieu urang teh ulah datang ka pincrang ulah itu alhamdulillah di dieu teh aya pembangunan masjid tapi ieu Masya Allah pembangunan teh geus aya 5 tahun sia berangkat ieu ngabangun datang ka kuari can kakentengan oh permasalahanna berarti teu boga duit lain teu boga duit itu rembungeun masalahna ye ya kurang jual betong masjid ye besanti tolol lain hayu-hayu endahan ngajual masjid informasi saling jadi hirup kabeh no informasi orang lamun tas di luar negeri sampaikan tentang Mesir mun di Turki sampaikan tentang Turki oh kan engke urang memberikan informasi ka manehanana jadi hirup urang teh ieu dititah kos kitu dumantak dibagi-bagi lah ayat ieu teh kita ngabagi-bagi bagian pertahanan dalam negeri polisi bagian pertahanan luar negeri TNI bagian-bagian tentang perekonomian ayo siapa karena menteri ekonomi bagian kesehatan menteri kesehatan bagian menteri nu encan aya ieu teh menteri tentang sampah encan aya persampahan menteri kesampahan encan aya ya atuh kan kalalotor encan aya menteri na ieu teh mun kula jadi presiden ada jieun ku aing eta menterina salah dikubruskeun kurang ke sampah belum jeung sampah-sampah ya intina la'allahum yahzarun jadi supaya sieun ka Allah wallahu a'lam
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun min tawi kilaiki kusuji babala tetap wal bau tawi kilaiki suja bin sakin maja wabi majalan ing dalam barang kang tegaya mapil Basrati dalam negeri Basrah, Baghdad dalam Baghdad, Iskandaria lan Iskandaria, wa majalan barang kang tegaya mafi fadl Syam ing dalam keunggulan negeri Syam, wa lan satuhun Syam maqalul malah iku pirang-pirang unggon pirang-pirang peperangan kaya mustaqar wa mautuma tegese unggon tetep malahin lan panggonan malah warwa Abu Dawud lan ngariwayatkeun sapa Imam Abu Dawud pelisian Rasulullah saking Kangjeng Rasulullah sallallahu ngariwayatkeun anahu qol satu hunai Kangjeng Rasulullah iku ngucap ka Kangjeng Rasulullah ing lafaz la tanzilan ta'ifatun min ummati ardon yuqulu laha al-basr, yakti bakal menggon temenan sapa sagolongan kang tetep saking umat ingsun ing tanah kang den arani laha kode apa basr wa yaksul fiha ada diulang akeh fiha ing dalam ardon bilangan to wa khair siaran to summa taji'u banu qantara kali-kali teka sapa banu qantara radul wujud kan aramba wajah suara ayun pirang-pirang batane hatta isiru ala jasir malam-malam mararenggon ya hatta yanzilu malam-malam mararenggon ya banu qantara ala jasir lahum ingatas jembatan tetap lahum kedua banu qantara yugolu laukan dan arani lau kedua jasir apa bajlah bengawan daki tarikul muslimuna makan narima tapi sah sapongkang muslim kebesar asal syarat ini untuk pirang-pirang golong takhudz bi anabil ibil segolongan nalp ya pilkoh kalian pirang-pirang buntut ontak badal hagu bil badat maka pilkoh dalam palasan badah iku maka rusak Pergodan lan gaping goles aku juga lebih perkoalan pusia ingat saya pirang-pirang lagi perkoh wa takfurulan kufur ya perkoh fahadihi wa tilka saw maka utawi ikilah perkoh lan mengkono ibadah perkotan syahalat ya ayarahum khalfa zuhur lan golongan kang gaping dengan didiakan ya firqah pirang-pirang balad firqah ing dalam saburian pirang-pirang gegere firqah maka calu anu merangan anwab sakin wa qatiluhum syahid maka utawi kang den patai ni firqah iku kang mati syahid gola ngucap ya Kanjeng Rasulullah wa yaftahullahu ala baqi lan bakal memenangkan sepuluh ta'ala yang atas sakakarini ya firqa wa zakar al-khatib bitarikh Baghdad iya hiji bab
masih keneh nyaritakeun tentang peperangan. Majaa nu datang tentang peperangan. Dua deuk nyaritakeun kejadian anu terjadi di negeri Basrah jeung Baghdad, Irak. Tilu deuk nyaritakeun kejadian-kejadian di Iskandaria, Mesir. Opat deuk nyaritakeun kejadian tentang Fadus Syam, keunggulan negeri Syam, Syria. Oge deuk nyaritakeun tentang kehebatan Syam, bahwa Syam teh maqalul malah, tempat peperangan, tempat kejadian-kejadian perang. Iya bab pohara, sebab orang pecinta-pecinta perang. Ai perang mambung. Ku hari jelema kulantaran geus sering deuleu pemandangan perang, geus teu ngarentad deui. Dibiasa, jadi biasa neuleu perang sing gulimpang bae biasa bae. Padahal kan Masya Allah kan boro-boro perang kakarak urang diusir baik ku pamajikan. Urang teh kawin jeung hiji awewe ngan disebutna nyalindung ka geluh. Jadi tatadina ngan mehapkeun peler doang. Kita isina emang ada ngegos gitu tuh. Haji kuari lantaran gawe nyanana gawe teu daek jadi karyawan embung tani teu becus nyupiran tabrakan melulu. Aduh ngojek kempes deui cek pamajikanna Masya Allah nganakan doang ieu budak balik sia otomatis diusir kan. Ngaranna ge di negara demokrasi ya. Seperti itulah di negara demokrasi bahkan teu pakai agama, eueuh informasi tentang agama. Berita dalam dunia mah dulu teu aya berita dalam akhirat. Ieu di negara urang asal negara demokrasi kan agama dipersilahkan ka tokoh-tokoh negara mau nyaritakeun agama salilana di negara demokrasi. Demokrasi pokok situ teh malah negara Islam. Bahwa salah jadi urang kuari teh anu berjibaku nyaritakeun agama teh urang. Namun urang nyaritakeun agama di negara demokrasi mah atuh di sliding ku agama-agama lain. Ieu ge kuari kan urang di sliding melulu ieu. Urang negara mayoriti urang deui Islam, tapi kan urang Islam teh kuari kan kos anu di anak terek. Geus ulah kaget emang di negara demokrasi mah kos kitu. Ulah kaget. Menang saja menang urang kabehan negara demokrasi presiden ge milih urang. Nyalahkeun ka saha? Presiden yang milih urang kabehan presiden urang sarelea. Jundet nyalahkeun ka saha? Geus kos kieu tunggu. Engke nyanan turun taekeun deui kitu keneh. Nungguan deui kitu keneh. Jangan demokrasi mah kos kieu. Geus mendak urang anu kudu giat nyaritakeun agama teh urang. Gula eureud terus mushola dilarang di mushola ieu, mushola itu muncul. Musola itu muncul, dilarang deh, kabal balik itu, riweuh kayak polisi riweuh, namun polisi borgol kurang tiga lah. Ayo sih main borgolan, tapi ku abah bergerak, itu saeutikan polisi mah, saeutik sakecamatan, enta polisi kan sabaraha, paling nggak 15 orang, untuk orang sabaraha ribu, ya bawa ke tali rapi ya kurang, ya. Sembarangan sia negara urang ieu mayoritas Islam ngalarang Islam sia ngalarang muludan geus di kabupaten sia polisi turun kabeh sabaraha lobana di kabupaten polisi sabaraha ulah menta-menta eta ibu eta ibu-ibu ulah kena menta-menta keur ngaji ganggu eta ngaji sia ulah jangan jakal lalaki deh kumaha mun ku lalaki dipendot perang sana lalaki kumaha meureun sia tah sakali-sakali deui adena kadeuleuh ku aing bangser tahu gawe sia endahan aing menyarekan
ya papa yang Malaysia didinya aing ngasal keserekan bae kos aduh sia naon ngajaga naon sia didinya kendahan bobogohan yang tukang menta-menta aja dah aing sudon bae aduh ngaco asal marah bae ngaco jelema mah aing keur ngaji naon karena ieu polisi gararang ieu talian kurang turun kabeh cenah ti kabupaten lobaan mana aja kurang ayo tidak dibedil urang kabehan urang make pepeletokan bakal beres ketik itu moal geus urang mah lain deuk kitu supaya rapi tabaker carita nafsu nagarana urang sadari negara demokrasi kiblatna Amerika, Prancis, Inggris kiblatna. Nah di tengah-tengah lo negara demokrasi loba kegiatan tentuna bae anu resep anu henteu geus urang lalaunan kegiatan urang supaya berjalan malah mah supaya polisi ge ngaji TNI supaya ngaji ja polisi ge jelema TNI jelema bajuna doang lu beda tapi orang asal nilai baju polisi herannya keur naik motor redah asana aing ketewak ya aduh lain neangan STNK neangan duit goblok nah supaya ya orang nanti ngadoa nanti kiai kudu bisa ngadoa ke Allah ya Allah ya Rabb ilmu teh ilmu Gusti abdina teh nu Gusti jelema-jelema teh dengan sakadar kegiatanana bae jadi usaha ya tani ya dagang yaitu mah polisi ya tentara Gusti teteh kabeh teh meureunan hayang salamat geus kulantaran sakitu atuh nu Gusti bade disanggakeun bae ka Gusti engke ge ku Gusti Allah polisina ge ngaji tentarana ge ngaji ulah dimarahan cara tadi tewak deui bom deui nya nama boga bom urang boga petasan deuk mah tuh malaya keselesaian moal bisa kan supaya selesai kumaha sih urang ngadoa ka Allah janya ge hayangin salamet ngan keur aya di lingkungan polisi bae nyanana tuh jadi berarti kan nu Allah kabeh lamun geus ditaklukkeun polisi ge iya ya Pak Kiai loba polisi nu ngomong ka kula iya ya Pak Kiai aduh saya juga kalau ingat tentang akhirat mah sedih nah lumayan ya kurang mana ya tuh kan itu ya tenon ngadoa urang ka Allah nah ieu deuk nyaritakeun sababaraha kajadian rawa Abu Daud at-Tayalisi ar-Rasulullah ti Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saur Kanjeng dan silana ta'ifatun min ummati Abban bakal caricing yakin sababaraha ta'ifah golongan ti umat kaula di hiji daerah Arbon yuqalulah al-Basra ngaranna negara Basrah Baghdad Irak bakal cicing di negara Irak tepatnya di Basrah satu ta'ifah wa yaksul fiha adaduhum bilanganana lain saya wa khairum dar'anana par bahasa Kangjeng kan sakitu bilangan kuantitas jeung kekuatan berarti paham khail eta menandakan kekuatan bilanganna loba kita berarti lain urang Irak nu cicing teh ta'ifatun didinya lain urang Irak cicingna di negeri Basra luar Irak bakal terjadi di negara Irak tepatnya di Basra orang luar negara Irak cicing di Basra bilanganna loba kekuatanna luar biasa Masya Allah sumatanya Banu Kontoro lu datang ke di golongan Banu Kontoro
Banu Konturo teh ya terwujuh wajahna rada jalebrag syughar uyun laletik celikna hatta yang zilu terus caricing didinya ala jasrinna luhureun jembatan di ngaranan Dajlah di Irak Basro aya bangawan ngaranna bangawan Dajlah urang lamun ka ditu lewat kadinya engke dijieun jembatan di jitinya teh di pinggir-pinggirna bakal dibangun di isian eta teh ku Banu Konturo. Waduh berarti kan campur didinya teh engke orang Irak na jelas aya orang Basro luaran Basro na loba kekuatan na pohara aya turunan Banu Konturo ieu Banu Konturo teh ya wajahna rada jeber seetik celina rada letik mata nak laletik itu mata nak laletik ieu teh diperkirakeun orang teh nu kos kieu teh ya diperkirakeun aya dua kemungkinan satu ieu teh kemungkinan orang ieu teh orang-orang Cina anu baheula merajai dunia tuh satu atawa ieu bahasa kos kieu teh bahasa orang Yahudi tapi nu mirip-mirip ieu adalah orang Cina nu baheula pernah digempur ku Islam naon tah naon tah itu mah itu nyaho cici ai mah teu percaya sakasieu mah urusan sejarah mah geus moal nyaho bae eta mah cicing sia mah urusan tah nyaho aya coba Mongol cicing siapa yang percaya siapa mah boro-boro negara Mongol siapa mah teu nyaho Cikupa ge jaman nyaho mantak tingaranan Cikupa naon jaman nyaho nya nama Cilongok tan mantak tingaranan Cilongok mah nyaho nya nama pondok tan mangan pondok teh asbab nya ngaranna wajah tasnya mah nyaho nya nama kitu engke teu percaya ka sejarah nya nama Mongolia baheula teh aya nu kuat di dunia kerajaan Mongol Pohara diperkirakan eta heula keur sakarkan memberikan aradal wujud sigharal uyun tapi lamun diteruskeun Kanjeng Nabi nyarita di hadis lain anu calaleper ngaranna pacer sukunya dua diperkirakan satu Yahudi nomor kedua Mongol engke bakal ikut campur tangan di negeri Irak caricingnya na dirinya membangunnya na dengan bahasa Kanjeng Nabi hatta yanzilu ala jasrin lahum yuqalu lahu Dajlah nyana teh luhureun jembatan membangun berarti nyana didinya teh terus cicing didanya domisili masyaallah kan tidinya orang-orang muslim atau terusik kan karena nyana nyeri kekuatan dirinya Masya Allah karim politik kunyana dibangun ekonomi kunyana dibangun sedangkan di negara batur kan nah iyalah akhirnya terusik muslimin dirinya menjadi 3 bagian satu takhudhu bi adnabil ibil fatalhaku bil badiyah fatalik sebagian muslimin langsung bae nyana pindah nuturkeun buntut otak eta kinayah geus lah urang ulah peduli ka jelema-jelema nu domisili urang ngamankeun diri langsung ka leuweung geus teu peduli ka kampung manehanana sebagian aya nu kos kitu langsung datang ke satu palasan leuweung caricing dirinya datang ka rusakna dirinya teu peduli berarti nomor kedua irqatan takhudhu ala annahum ala anfusiha sebagian deui manehana menjaga dirinya cuman kepedulian terhadap diri ikut campur jeung rombongan-rombongan luar bangun kekuatan sebab diberenya na jangan usik aku ketika aku diusik cak pendatang dia akan saya bunuh kamu
tapi ketika kamu manut akan saya bangun, saya beri kamu aya jelema anu milu kadinya tah ilu nggak bangun jeung gedong kendaraan duitna menang tidinya jadi dimomoy datang ke kalupurna kalupur sebab kudu milu ka komplotan manehna nu hiji mah inde teu peduli usah para laek nu hiji mah peduli jasa di dinya datang ka ngabangun disumbang ngan kalalupur dia ikut ka dinya milu ka dinya ya Allah ya Rabb nu beres sama nu dua golongan mah fahadhihi wa tilka sawaun anu pertama jeung nu kadua sarua henteu aya perjuanganna untuk bangsa negara jeung agama rusak kabeh tinggal lu hiji deui firqatan ja'alat yalahum khalfa zuhurihim nyana disatukan eta tetap membangun kekuatan rakyatnya terus dibina untuk melawan penjajah berarti negara Irak dijajah bangsa Irakna tadi sebagian ini sebagian deui iya ilu sebagian iyalah anu membangun kekuatan untuk melawan kepada penjajah. Masya Allah kami diceritakan seperti itu akhirnya ya perang qataluan perang melawan penjajah perang wih pohara jasa cek Kangjeng Nabi faqatiluhum syahidin anu merangan penjajah eta jika terbunuh mati syahid gitulah sepintas cerita Irak gola cek Kangjeng Nabi wa yaftahullahu ta'ala nafihim Allah ala baqihi bakal ngamenangkeun terhadap Irak ada baqihi karena sesasa pokoknya walaupun kumaha dilawan loba nu ngacungkel para rakyat tetap bakal dimenangkan ku Gusti Allah Irak tetap Irak ya Allah ya Rabb lamun urang terus caritakeun sejarah Irak kudu nyaho di zaman kitu di zaman khalifah kudu nyaho khalifah pertama khalifah kedua khalifah katilu tah lamun urang teh nyaho kos kitu atuh mah nyaho sejarah al khilafah salatuna aman lam yakun ba'da zalika urang nyaho khalifah teh eta teh 30 tahun jadi kudunya orang khalifah pertama khalifah kedua khalifah katilu tahun-tahunna kudunya karak orang bakal nyaho tentang sejarah nah urang lamun nyaritakeun tentang Irak capek urang mah nyahona zaman Saddam Hussein wow dunia udang kabeh datang kaya 1000 bayi dinamai Saddam Hussein eta bahasa 1000 bayi teh berarti kan jutaan manusia saat eta milingaranan Saddam Hussein juga agak gitu nu gagah nama Saddam itu Saddam ieu mah nu bengek nu batuk bae itu Saddam itu makan kumisna geus badak ieu ieu mah 3 kumisna wow Saddam itu makan geus molotat itu makan syarif turunan Kangjeng Rasul Habib teh Saddam Hussein turunan teh Saddam Hussein Masya Allah mata Saddam Hussein nah ieu Islam teh mimiti dicekel ku khulafaur rasyidin Abu Bakar Umar Utsman Ali lamun ditahunkeun hanya 39 tahun etalah khulafaur rasyidin langsung maut Sayyidina Ali cekal tambuk kekuatan Islam Bani Umayyah teh 89 tahun di Bani Umayyah selesai langsung tambuk kekuatan khilafah dicekal Bani Abbasiyah disebut khilafah Abbasiyah iya lila 767 tahun kebal Masya Allah nah iya Abbasiyah lila Abbasiyah selesai Abbasiyah Utsmaniyah terakhir teteh
tahun 1517 sampai 1924, 407 tahun. Jadi berarti kan dia lila 13 abad sampai 1300 tahun Islam dicekal lila sebenarnya encan kebal atau tata Utsmaniyah runtuh teh lantaran ku Usman Kamal eta hancurna Islam teh. Nah ini orang mau nyaritakan tentang khalifah seperti eta ieu sejarah caritana. Lamun orang nyaritakan Baghdad geus sabaraha kali Baghdad diserang ku orang luar, urang kudu nyaho sejarah. Zaman khalifah pernah henteu diserang Baghdad, terus setelah selesai sabar urang mah nyaona zaman Saddam sampai ayeuna. Setelah eta Bush, setelah eta mari Clinton, setelah eta mari teh anu hideung teh sa Obama, setelah Obama kuari Trump. Nah ini sabarakari penyerangan terhadap Irak di zaman Karita Bush datang ke ayeuna geus hengkang teh tentara Yahudi atau Amerika di Irak teh. Urang baca naon nu dipermasalahkeun naon urang teh lamun ketika nyaritakeun hadis Kanjeng Nabi di Bukhari, di Muslim atau khusus nyaritakeun tentang Malahim, tentang Irak, wah Irak moal eureun perang. Sebab nya nama dibere pemikiran perangna luar biasa, ruhul jihad tinggi jasa. Orok kakarak lahir ka dunia geus hayang mau pestol. Tadi Irak itu kan geus kos kitu bae mah. Di Indonesia mah lain. Begitu turun ke dunia lahir masyaallah mawa kartu domino. Tah iyalah perbedaan ideologi antara timur jeung barat, antara Indonesia jeung Irak. Ulah dikira kekuatan Irak teh sesele sebenarnya Amerika. Menang baik tapi tetap baik. Naon anu didapat ku Amerika tentang penyerangan Amerika terhadap Irak sampai saat ieu encan aya hasilna. Anu dihayangkeun ku manehna kilang emas henteu eleh urang Irak dibom daripada ku Amerika bandingna ulah menang kabeh. Bes 1001 aku Irak. Negara 1001 akal. 1001 malam dari Irak sampai Petarungkan. Sia mah teu nyaho lalakon kan? Nggak cicing sia mah. Aing mah jeung nyaho bae nu belah dia. Bodoh sia mah. Tah, ieu lain lalaga di Irak tah. Geus sabar tah ieu ketika urang nyaritakeun hadis Fatali jeung penyerangan terhadap Irak. Berarti kan Irak teh ya ieu teh dilinding tapi orang Irakna pantang mundur. Sebenarnya negara mana sih anu lamun urang dijajah mundur moal aya? Moal aya eta deui sagede Irak anu boga sejarah luar biasa. Negara kuno Irak, Mesir, Iran, Sam eta teh negara kuno teh negara para nabi. Cacak-cacak Indonesia urang teh dijajah emang kudu ditinggalkeun moal boro-boro negara motor aya nu maling gelut heuh lagi. Je padahal mah nu maling mah udah dampak gede urangna leutik gelut bae tetep geus eleh dek menang. Komo awewe mah nyawa taruhan nyawaku diwakafkan untuk membelamu. Padahal mah geus bengek jasa bengek di hareupeun ka Bogo kabogona geus kieu bae. Oh eta maksudnya moal dibikeun kitu bae ka di hukuman. Negara mana anu neuk disoloyongkeun dibikeun? Nu mantap ketika negara dicabut, dicopot, diserap, dicopot kemanfaatan aku negara batur saha anu henteu ngeri, saha anu teu peur. Sebab naon? Ieu negara urang. Ieu teh negara aing. Bercarita negara bahkan kos itu padahal mah nyana teu boga sameter-meter aja. Tapi cerita negara bahkan kos kitu cerita negara we, negara aing. Patriotisme tentang kenegaraan timbul padahal mah jelema susah. Oh, meuli ge teu boga duit. Tapi ketika jadi ke negara, awas anu ngacokeun negara, anu karebut negara. Deh, moal bisa aing mah. Kajenting pae bangsa Indonesia bae geus kos kitu komo Irak. Ribuan nu pae teu masalah.
iya diceritakan ku Kangjeng Nabi bakal cicik diserang dijajak sebagian mundur sebagian deui milu ka ditu biasa mah sebagian ngalawan pantang mundur bakal dimenangkan ku Gusti Allah. Urang menceritakan panjang teh ini nu ti baheula nu kula diceritakan tentang khalifah raja-raja kan diceritakan selama sabaraha tahun khalifah eta rajana saha wali-wali kan patalinya wali-wali di Harun ar-Rasyid saha walina di Makmun saha walina terus eta teh gagendeng we raja anu wali nu sokan nagara eta raja anu sokan dimatak sok nyaritakeun wali-wali di kerajaan eta wali aya kitabna ngan capek bae macana atuh ieu tah jadi urang mun diaritakeun khalifah nu tadi teh tah atuh geus aya kabeh ke ulama-ulamana di bagian lalaki di bagian awewe anu ngajar pondok pesantren anu edanan anu edan beneran mah di dieu ge aya macam akana aya dah rame urang nyaritakeun Irak heula ieu patali jeung Irak Kanjeng nyaritakeun kitu urang mah pentol sejarah teh ieu zaman Saddam urang nyaho masyaallah para dijajah Irak sebagian mundur sebagian milu sebagian ngalawan tapi tetap nu paehna syahid terbukti mah keur carita kamari behelanan begitu dek dirapihan di pemakaman syuhada di balongkar deui kan sarenyum kabeh urang geuleuh kitu kabita jasa bajuna utuh segala nu sarenyum sarareungit kabeh termasuk Saddam Hussein teh kuari teh dizarahan atuh masyaallah karim dizarahan ieu Saddam Hussein teh senyum terus careurik sa Irak kabeh dalam pemindahan makam mayit Saddam Hussein dimakamkeun secara khusus masyaallah senyum seungit deuk kumaha teh mah Jakarta ya Allah ya Rabb di samping eta ieu sejen-sejen anu terbunuh teh kabeh sarareungit duh dicariuman ku dulur-dulurna eta teh memberikan semangat anu tinggi tentang perjuanganna ternyata ucapan Kanjeng Nabi qatiluhum syahidun apakah kuari manehna las sieun kana bom teu aya sieun saya tiga-tiga aja Irak mentak dicaritakeun dina kitab Irak lain sembarangan negara ye urang ditutup-tutupan bae ka dieu teu meunang informasi Irak anu sautuhna teh teu meunang kuduna naon kitu 50% gitu asli lah orang Irak emang kumaha gitu pantang mundurna lain lalaka negara tertua Mesir tua Irak tua di dia aki-aki tua suka juga mana bae teh ngomong heran aing ya itu maksa kadar heula bukakeun tentang hadis mengenai Irak. Nah masih kan wa dzakarul khatib wallah